Nya heueuh atuh. Padahal mamilu manehna teh aya we sangsara jiga kitu. Godenya ilo jadi beunghar. Lamun aing geus beunghar. Yah. Manehna kan tadi kitu moal pipilueun. Tong dibawa Sep. Nah. Terus engke lamun aing kumaha? Nya maneh mah kan selaku ayeuna nu perantara aing. Ya kan kita bisa dilupakeun aing teh kacang lupa kulitnya. Weuh aing nu kitu mah. Aing mah lebih profesional dalam hal ini mah. Gawat Sep mana atuh? Ayo atuh doh. Aing kudu siap-siap lah. Isting heueuh aya duitan aing warasa ngahina. Siap ah. Bisa aing ieu teh. Yur, kunaon mah. Aing dina dompet mun boga duit sabaraha ya. Tinggal 2 lembar 50 ribuan. Kumaha ieu kaharepna nyalengka urang. Pagawean teu gablog. Gawe hayang aing teh. Rungsing ya hirup. Hanya sugan we aya jalan aing kumaha carana pokona mah duit aing hayang jadi ngalobaan ya. Kajaran aing ka barudak. Biasana sok nongkrong di ditu tuh di saung. Sugan we atuh aya solusi. Kumaha carana sangkan duit aing ngalobaan. Si Yosep juga nama di ditu supaya ayeuna 2024 saya nangan duit kumaha carana ke heula euy ku aing. Aya ide aing ieu carana mah ye. Sing heula. Oh, Sep ka ditu. Oh, Sep ka dieu. Naon atuh kok? Ka dieu geura. Naon rek duit aing? Justru ka dieu cang mawangkong nya aing. Nah, duitan. Siap mapan heuh ayeuna teh keur hararese duit kumaha carana ku aing jong deh bejaan ieu sok pake heula ame bener Pakai di 8 heula enggak sok kepake naon si ayang duit teh ayang atuh duit mah bener ieu mah ya tadi tong jauh teh sia neangan klien neangan konsumen bawa ke aing aya komisian lu aya bagian sia mah tenang kumaha aing we atuh aing nu ngatur. Yalah, ya teh kan berarti saya perjanjian. Di mana ya perjanjian? Ya eta sistemna teh kumaha ieu teh 70-30 apa 50-50? Sia kela can meunang konsumen sok geus kikituanan. Penting nama mah konsumen hiji we ka aing heuh. Kek aing doa. Ji, anu kudu pungku heula ieu teh sistemna. Geus hayang kumaha bagi dua teh naon sok. Ibarat 150.000 sewang. Atulah 50-50 nya. Sok kitu aing adil. Sama capena tuh meureun. Sok bae ku aing mah penting lancar lah usaha. Sok aya. Jung Bram ya. Jung, neangan sok. Cing kelat. Aya aing neangan jalan anu kumaha nya. Cing bingung berarti tanya kenapa? Ye, nasi mah kalau balik deui ku nyuk. Geus meunang, di mana? Lah aing teh bingung ieu teh. Bingung kumaha deui? Aya jalan anu kumaha? Yang stupid, bodoh sama ya. Yo, jama nu keur lieur neangan pagawean, jama nu lieur neangan duit, bawa ka aing. Ngerti sia? Ngerti tuh? Gampang. Heuh jumburuan, bolak-balik we hayu. Sia paling nanyakeun ke anas nu gering aing ka dieu. Heuh jumburu. Aing mah rek alamat. Ya kan, Sep?
Alhamdulillah. Dia. Nangkring ada di dia. Nangkring pas pengangguran. Geus puguh pangguran urang mah naon deui atuh ieu mah kegiatan malah. Tong nyaranya dia. Ayo sok. Itu kepala sih. Si Yosep. Sep. Man. Juang Hei. Ya. Dia dah. Dia tang nyanyi. Hiburan ya dia. Ring we, rup teh ai. Naon deui pangangguran mah. Yo, tabuuk mending geus depes di klinis we. Oh, atuh. Kudu gaya orang teh. Suatu hiburan lah. Biasa lah orang hiburan begini juga anu dinu tikotok teh sok klip teh euy ngeceleng tikotok apalin Oh, challenge nyanyi. dinu tikotok teh Sok atuh lah tambah kesel mah. anu lagu ieu madu racun apa Oh, apa? gini juga kieu model madu made udu Oh, juga nya, gitu nya nya. sekali ewang gitu kudu bener ulah salah kamu Sok salah lah. amun salah orang coret kunaon atuh ku taneuh gitu ya Heeh lah, sok ngambuk tanam beresep. nyomel di handap Tambah kesel atuh. ting ngajaran urang heula nya ke si Yosep Heeh. nah ka dieu ka Yuwong Sok. urang tina naon kategorina tina pakakas Pakakas tina pakakas. Palu P apa L ulu ayeuna Yosep ya Sok. paku P apa P uku. ayeuna itu ya Sok. ragaji Heral. Enggak. bener atuh korek salah Aing panjang pisan. kapan tina pakakas tina pakakas Es ganti wal pakakas atau ganti. Ganti ulah pakakas lah. tina Peralatan dapur. peralatan dapur Tah, peralatan dapur lah. Sok buat. Peralatan Peralatan dapur dapur. sok. Model kar itu lah. Sok. ayeuna Yosep pula dulu ka dieu nya Sok. peso peso peralatan dapur Manehun Yosep. Oh, apaan tadi enggeus lain? tadi mah Tadi mah pakakas pakakas. fokus berarti siapnya peso nya Sok. peso Nah. coret itu teh Coret Coret. atuh. Aduh. peso Wih. Aing nu beunang deui geuning ah. PEPSO so Anjir, sok Sok atuh. kadieun lah. Kajongan. masih peralatan dapurnya Peralatan dapur kan. Magicom Eme. Lu aing mah panjang bae. peralatan dapur ya teh Atuh dah salah. Pada tadi nyoret aing. coret deui salah Aing deui mah. mah ari urang mah ada pemain musik Nah, bagian aing mah panjang wae. ya teh Kumaha ye teh? enak tina naon Yo, aya nama tina ieu Anu we. aya di imah, Dahareun lah, aya. tina dahareun lah. dahareun Oh, aing mah eleh enak tina dahareun mah. males kan euy bae lah roti sep RO TIT. proses Oh, gampang aing dahareun mah lah. naon heuh kelak mikir deui urang Sok, tadi rotinya sok dahareun mah katangkas. spaghetti Esa apa? Datu dah aing mah panjang eta. dahareun eta teh sok Tadi Ais spaghetti dahareun katangkeun. Ih, ai dahareunna mah heueuh dahareun ngan beda tuh da. Roti ROTIT. Tuh, aya spaghetti. 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 Panjang teuing eta. Lah aing mah geus licik ieu mah. Aing teu hayang aing mah lah. Teu tulus. Licik ieu mah geus badami nu kieu mah. Yo, kumaha ente deker pusing ente kikieunan teh tenangan hiburan tadi nu kalau beki rungsing. Nah, aku mah gitu. Hah? Kumaha? Aing teh
Kan apa ya orang nganggur meren. Ai sararea ge nganggur. Aing mah leuwih parah nganggurna ge geus di baheula. Kumaha jadi nah yang kadieu teh kitu. Urang teh mah erek minta tulung sugan wae atuh aya beja kitu di mana nu bisa ngagandakeun duit, ngalipatkeun duit gitu. Urang heeh. Maksudna kumaha? Ambe beunghar. Kumaha cenah Kepan urang teh hayang beunghar. Aing boga babaturan. Kumaha eta Sep? Yo. Ngalipetkeun duit Lin. Heeh, ambe pokona mah jadi loba we kitu. jadi mun amun sahiji teh jadi sababaraha kali lipat. Ah, Gitu. Ya, gitu Cep. Aya baturan aing. heeh. Atuh minta diantar we ka dieu teh ya. Erek diantar ku aing. Ku atuh anteur aing Sep. Gampang eta nama. Ku aing dibere. Sabaraha? Pokona mah lamun eta gol, ku aing dibere deui nya. Heeh. An ayeuna ku aing dibere bener ayeuna ge Nah, nan. jaminanna dia. Yo. Aing boga duit ngan 2 siki-sikina, tah. Tah ngan 2 lembar-lembarna. Kumaha carana kan aya geuning baheula mah nu jadi loba teh nya. Oh, jadi sabaraha kali lipat. Heeh. Teh hiji teh jadi sababaraha kali lipat gitu Heeh, nya. nu hiji teh jadi sababaraha kali lipat. Heeh. Bener siap aya ya teh. Baturan aing tadi tuh di situ tuh. Sukses eta. Sukses kabeli Pajero, Geus bawa ka ditu antar minta diantar. kabeli Parara, Heeh. terus teh kabeli Forum. Ih. Yo geus atuh aing mau loba obrol ka mana ya, Cep? Ieu kan aya 2 lembar. Heeh. Kajang sia salembar ke ieu cuang gandakeun. Ayo ya. Cuang lipatkeun. Ayo. Heuh. Ayo ya, gas. Ayeuna lah buat ini. Ayo ya. Sok kada Ayo. itu lah. Mau pipiluan Wah. orang mah teu percaya kana kana itu mah. Mending gitar we. Erek iraha majuna atuh sia teh. Hayu we kitu jeung kitu ngagitar jeung ngagitar we. Pang-pang mah teu boga duitna erek kumaha sok. Tingalikeun ke urang. Beunghar. Leuwas we ke. Urang balik. Mangga we. Ka mana ieu? Itu. Aman tadi hayu jangan lima rumpil lah. Oh iya patuh. Gila barudak kumaha cenah teh nepi ka percayakan juga kana itu patut aing. Musyrik kita dosa gede juga tapi. Keun bae lah urang mah pipilueun. Udah pasti karasana nama kumaneh-manehna keneh. Oh ini tanu kira aing mah. Kuat gerak, umpama cenah teres. Aing kita di getere. Coba aing nyerupil. Oh, adatna ngaranna ge ka Mbah atuh. Omo eta teh anggeus ngoprek buuk ti tadi. Moe di sisiran ka depes. Teu apaleun aing calon jalma beunghar sama Yosep. Yo. Kan eta si Firman mah belegung. Nya ngelentur. Nya heueuh atuh. Padahal mah milu manehna teh aya we sangsara jiga kitu. Godenya ilo jadi Oke lamun aing geus beunghar. Yah. Manehna kan tadi kitu moal pipilueun. Tong dibawa Sep. Terus Nah, engke lamun aing kumaha? nya maneh mah kan selaku ayeuna nu perantara aing. Ya kan kita bisa dilupakeun aing teh kacang Oh. lupa kulitnya. Wah, aing nu kitu mah aing mah lebih profesional dalam hal ini mah. Gawat Sep mana atuh? Ayo atuh dah. Ngobrol wae itu tadi. Ayo. Tempatna. Jing. Keren eta mah euy tempatna genan Sep. Coba di tengah balong tuh. Eta mah Sep euy. Saungna ge mending edan, alusna ge nanya. Apaan? Lu bisa begini tuh. Balong batur atuh eta mah. Yo. Aing mah inget ka si Firman. Eta erek kumangke nasibna anjing mun aing yo. Aing geus mau sedan, mau Pajero, imah alus, awe loba anjing kabayang panaseun. Asli Aing diecewek cek aing teh meureun. Iya, Ya, Firman aing Banghar cek aing teh nya. Buat. Yap. Bawa itu si Yosep tanya. Sudah mah pasen euy. Rabing pisan pasenan aya duitan gitu itu tanya. Mana kita butuh duit meureunna di dieu teh. Tipu ku aing. Aing kudu siap-siap lah. Isting heuh aya duitan aing warasa ngahina. Siap ah. Mana heula lah. Pikiran. Ieu aing mah. Ini kumbah. Sok kan Sep. Pak. Pak. Ih, cing. Tamang, Pak. Tagernak. Yuk, Ya. bener ya teh. Oh, benar. Aya naon? Ya, aya rencangan bade aya priogi ka Mbah. Sok diuk aing ngarti. Sok cenah asup ka dieu. Diku mah. Saya ka mana? Ngomong jika tipu. Tenan sorangan gawe kuruna ge. Sok sia ka dieu ya. Sok najis teuing ieu mah Sep. Injin.
Bah, nitip rencangan abi pilih Si Eka mana? aya nanaon mah kabalongkeun we bah kecuurkeun. Abi bade we heula bah. Si Eka mana? Bade we bah beli aya tamu deui. Ayo kali itu balik. Kade ge ulang jauh-jauh mana? Moal Ke aing ka ditu. iya Ieu mah naon ieu? balik kecuurkeun. Bah. Bah. Lenan. Iya, Bah. Terus terang wae nya. Tuh. Abdi teh gaduh artos ngan salembar-lembarna. Memang hayang naon deui teh salembarna? Hayang dijadikeun sababaraha kali lipat. Aya syaratna. Naon? Kudu 2 lembar. 2 lembar. Nah, pan kias di dieu hiji. Yang salembar di dinya hiji sababaraha kali lipat. Kayak cuma rehan heula pan ieu kakak asa lembar. Tadi aku si Yosef di kalau dibawa ini teh. Aja kok aing diselapkeun di dieu. Geus dimarungkan aing mah jangopna. Sok nguru kusono, sok buru erek mah. Nuhun, Bah. Taya atuh salembar deui, Bah. Nah, berarti terpenuhi syarat sia. Berarti bakal sukses, Bah. Kumaha sia pagaweana sukses teu nama. Un rajin beureun sukses, lamun teu rajin moal sukses. Ngan beureun ku aing ieu karena gua rek dikiasan heula heuh. Heeh, hayang teh jadi sababaraha kali lipat. Tina sahiji. Heuh, tenang. Ada goblok cuma nyimak matanya kudu gogolokan aing rungsing. Sia geus lengkap ieu. Syarat-syarat sia. Dan ku aing nyerek dibacaan heula ieu tungguan heuh. Ameh ngatetes kana beungeut sia jeung kana badan sia dengekeun ku sia daek teu. Nya, Bah, nya. Berarti euing nungguan di mana? Di dieu heula tungguan cicing. Sok bae dieu. Aita bose Gue 50.000 hayang sababaraha kali lipat. Sajaran. Anan saja. Jiwong. Anan. Jiwong. Ada goblok gimana kuna. Jiwo. Wah, sia erek menang bilik. Bener, Bah? Huh. Eta pisan, Bah. Anjing si Firman jeung si Yosef. Ceuleukeun. Cicing urang masih aya syarat hiji deui. Naon, Bah, syaratna? Sia ini telah ku aing jadi kiasan 2 menit ka dieu deui daek teu. Nu penting mah berhasil urang mah, Bah. Heuh, tenang wae pan aing geus ngomong tadi teh bakal berhasil sia. Terus urang ke ka dieu deui nya iraha 2 menit. 2 menit. Heuh. Oh, tuh urang di ditu nungguan. Heuh, cung guru. Tungguan. Nu penting mah sukses, Bah. Aduh, ya jamaah yang beungar ku duit hayang ngalipat-lipat ganda. Ku aing dilipatkeun wae ka loba. Siap-siap aing beunghar ya mah ya si Yosef bener-bener si eta mah setia kawan ka aing teh. Cara si Firman setik-setik moal pipilueun ke aing geus beunghar mah deuleukeun Firman. Ngomong itu 2 menit euy. Geus acan ieu teh nya. Aing geus penasaran ya doh. Teu kuat, tempolah. Tadi ini tanah ke 2 menit. Bah. Lo Jiwong, aing poho. Sok dieu di dieu benar. Jadi kumaha cenah eta teh, Bah? Bangun ke antang sia Jiwong. Atunya, kowe enek beunghar urang, Bah. Kade sia ulah poho kasih Opi. Opi si Opi. Si Opi, Heeh. Nu nganter tadi. si Yosef. Heeh, si Yosef. Tah. Mana atuh mana, Bah? Ayo tos berhasil, Bah. Kaca dogol atuh pan ku aing keur kiasan. Terakhir ya. Bapak jasia ulah poho kanu leutik. Ngati. Mau, Bah. Lu kan aing can mandi, can sok untu.
Bubuk di segala rupa. Bah, Ayo, hiasna di aing ya. Oh. serius Firman. Kade aya bulu, usia tong dipijen salamari ya. Tah, bulu tah. Bulu naon, Bah? Ulah nyebut bulu naon, manusia nyaho meureun, caprutan tina naon ieu. Aing. Geus kajeun lah. Tah, ieu syarat sia terpenuhi tadi. Yung usia bawah ulah kadipurak di jalan pamalinya kiasna nya. Ya dibukana di mana? Bukan nama di mana wae di jalan geus jauh ti aing. Bade kieu ya, bade leumpang teh ya. Buat kieu, bade ucak ecek deh. Sia mah pantas da gagal tuh kehet. Ngerti? Nya atuh Bah komo aya naik beunghar kieu. Aduh lu ku aing tadi sia teh make sisir bade leumpangan bade buka gol. Leumpangna heuh. Siapa? Nu penting mah berhasil. Jur miar. Kita kitu guat geot kitu. Bade ngisiran. Bah, nuhunnya. Jung. Doa Sehat abahna nya. Pokona masing panjang umur ulah ka dipundut kudu kawasa. Aing sehat sia nu teh sehat mah. Bah, nuhun. Jung. Berhasil. Haji. Enak. Gal ego guat geot. Jangan edan nih mah. Gal ego guat geot. Gal ego guat geot. Gal ego guat geot. Ih anjing aya buluan dulu ieu bulu naon teuing. Di mana ku anjing bukannya? Gal ego guat geot. Gal ego guat geot. Geus meureun euy. Buka ah. Uy. Aing penasaran tuh. Penasaran aing menunjukkan aing ke si Firman jeung ke si Yosep. Bahwa aing beunghar. Dilipat kita ya saja dilutik aing ieu mah. Dulu. Saja nol batuing. Ai. Jadi lu kasa beki leutik itu. Si anjing. Nah, ieu angger-angger kene nu tadi dilipat sasiki-sikina. Maksud aing teh lain kieu. Anjing. Yosep. Anjing eta dukun edan. Goblok. Aing katipu ieu mah teh jadi beunghana. Thank you.